Mang ojek, Mun teh, hari amang ti iraha ngojekna. abdi masuk di jam 8 ugi ka wengi, kadang sore ge ai tos capek mah euy. Lain jamna amang, eta amang ti tahun sabaraha ngojekna, tos lami. Oh, nu setahun abdi mah tahun kamari mulai nage. Aing nganterkeun sok ka mana wae eta teh. Katara tebi abdi mah paling ge ka Pasir Cina, ka Maleber, Buniaga, paling tebi ge ka Cianjur. Oh, sabaraha eta teh ongkosna? Upami ka Pasir Cina mah 15.000, Ka Maleber, 20.000, ari ka Buniaga, 25, lamun ka Cipanas, ka Cipanas mah 30.000. lamun ka Cianjur, Ai ka Cianjur mah tergantung. Pami palih dia kene 50, pami kanu tebih 70-an lah. oh gitu. Nya, ari ibu bade kemana tuh? Ayo. Ah mau ka mana-mana abdi mah, bade ngalangkung. Mangga ah. Yang, Kulan, ai ayang nah ama kadai ka. emang kunaon gitu? Nyapan ama pada melana purti bangki ya. Ngabengkel. Sedangkan mantan-mantan ayang mapan ayang nu PNS. Tapi naha ayang mah kadai ka. Atunya wios ngabengkel oge. Nu penting mah aya we ka aya. Nah ayang teh teu milarian anu damel PNS deui. Atawa padahal mah nikah teh sareng anggota DPR gitu teh. Ngarasu gema. Alim aya mah mending kena jeung tukang bengkel, tibatan kudu jeung anggota DPR mah. Nah make alim sareng wakil rakyat. Baronge Ah, pira aku itu. nya eta ning aspirasi rakyat teh dangu. Gedekeun mah kawani. Terus Lain ngagedekeun hutang. Luhurkeun mah ilmu, terus lain omongan. Melesat. Lobakeun mah kawauhan. Terus Lain ngalobakeun pi omongeun. Carita nawe hayang hirup beunghar. terus Ari ngeladuit sakur dina ngimpi. Ari mana keur ceramah apa keur ngaberak? Terus Ngawur. Hihi. teu enak sanes masakan aya. Enak sayang. Nah, tuh mah kayak gitu. Kitu kumaha ai ayang. Bade naon eta? Pada lanjut maksud. Makan susu. Tah, cimori eat milk. Nih, cobian ku ayang. Iya enaknya creamy deh. Ya pasti atuh ya. Rasana ge enak pisan. Creamy deh. Pan ini mah terbuat dari susu. Agak nepi ka ketagihan ya. Karena setelah makan apa aja sama siapa aja, terus banget lanjut maksu. Soalnya cimori eat milk mah pelengkap setelah makan ya. Enak lah pokoknya mah. Enak mana sareng masakan ayang? Sok ya tuh jujur. Teu naon ayang mah. Beneran teu nanaon. Nya, sok atuh. Enak mana cimori eat milk sareng masakan ayang? Enakan cimori eat milk sih. Oh. Mau masak atuh sugan mah. Yaitu Revenge the Pet. Revenge the Pet. Ngerakeun sia mah. Atuh da teu bisa bahasa Inggris. Ya ajar atuh. Geus pangbelikeun bedak yang orok cing. Bedak keur orok. Heuh keur orok. Naon ngaranna? Suson. Asen. Cek. Ieu. Aya naon, Cek? Kata sangu keur sahur. Abdi kaberangan teh kaburu nyangu. Oh, nya sok we atuh. Aya keneh da sangu mah. Nuhun nya. Heeh, sami-sami. Cek. Ieu. Arek melu dahar cai saeutik di imah gasna beak. Oh, nya sok we. Keur teu dipake dah. Cek. Bawa cuka teu. Cuka. Tah itu cuka. Keur naon gitu? Keur metis atuh nya keur mandi. Ya, cuka mah. Nuhun nya. Heeh, sami-sami. Cek. Buka pulsa teu. Pulsa. Ayah, keur naon gitu? Kang nelponkeun salaki, dititahnya dong teh kalah teu balik-balik. Ya. Oh, geus we atuh nya. Assalamualaikum. Cek geus. Geus nya. Geus. Nuhun nya. Heeh, sami-sami. Sip. Tinggal make es.
can beku nih es nage. Minta kasih Ece. Cek. Ya, Cek, boga es batu tuh. ayah es batu mah. Arek. Arek cek, abi hayang hiji. Yuk, Nuhun nya. nuhun. Sareuan hijina. Reka mana mak? Dek milu kompoi Persib. Persib we dihulakun. Aduh di imacan ngejo. Kemenangan wajib dirayakan. Perkara isi pojitnya pernah kumuli. Oh jadi pentingnya Persib di batan anak. Nya penting atuh anak oge. Untuk penting malijieun. Aku mah lamun anak maut gara-gara kelaparan. Moal mungkin. Da sia teh gablek pikiran atuh. Ari lapar mah manehna pasti daang. Atuh mah ih. Cik lah. Kalau teu boga karesep. Nah mah make resep ka Persib. Daripada resep ka Salke batur pi omongeun. Sagala resep ka Persib. Da mama teh nyaho main bola tuh. Maneh ge nah make resep ka BTS. Da BTS oge sampe resepkeun ka maneh. Mak, bantuan ngasihan TTS mak. Sok, 8 kotak kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki. salaki batur. Nah pakai salaki batur. Pan bagi emak mah eta teh kebahagiaan ngan teu bisa dipikaloga. Nah, Panu batur. lamun jeung salaki sorangan aku mah Pangna emak gesan jeung bapa maneh teh kunaon atuh? kuburut. Ku teu bahagia ari sia. Oh, jadi kebahagiaan mama jeung salaki batur. Heeh, Nah, tuh lain hirup jeung salaki batur ada bahagia mah. percuma bahagia. Kalau harus menyakiti hati perempuan lain. Tapi ini masak masih kena hara jeung salaki batur. Anggap we atuh eta mah teh coan. Raos teh, ah. Raos, Ani resep oge nya kana sambal oncom. ai kapungkur mah teresep oge. Kan saatas didamelkeun ke si Tini ya jadi resep. Da raos ningan menang si eta mah. Si Tini, Nya. perasaan amat teu gaduh saderek atau rerencangan amina Tini. Saha si Tini? Mantan. Punten. Mangga, bade ka mana, Neng? Bade ka payun, Bu. Bade ka mana ka payun teh? Nya tuh ka ditu. Sing parele atuh ari ditanya ku kulo teh. Eta, Bu. Bade naik angkot ka payun. Nane ka mana naik angkot? Bade ka pasar. Naik naon ka pasar? Bade balanya, Bu. Naik pasar naon? Nya naon we atuh Ibu, nu tiasa dipeser. Heuh, naon anu ke pasarna? Da loba beulieun atuh di pasar teh. Eta, Bu. Naon eta teh? Piraku kudu dijentrekeun sadayana. Meni banget karek kitanya sakitu oge. Lain banget, Ibu. Rek meuli naon atuh? Rek meuli emas. Balaga, rek meuli mas oge meni diomong-omong.